Eta mah inget ka Kang Rian. Ududna udud anu konvensional teh dibere udud eta mah tras hitam. Nah, cobaan ieu cing teh bareng nyot karek sabar kali nyot ieu tras hitam ieu. Ieu teh keur ngagurah naon disebutna teh detoksifikasinya. Karek tilu nyot gejo ngudupung atuh dina sisi balong di lieur jiger nepi ka nguyupuk kitu cing teh ku tah jadi kanggo anu biasa kantos ngalaman minuman keras tah ku ieu tah geura udah ningakeun tah ku ieu cobian tilu kenyot geura kiat nagen we lah hebat gitu. Jadi teh kanggo ngagurah anu tadina minuman keras tanapi narkoba teu kedah direhab ieu we sababiahnya. Pan urang rek ngabahas bahasa Sunda ieu teh. Siga istiqomah dina bahasa Arab mah hartosna teh istiqomah teh panceg pamadegan gitu. Henteu ungut kaliduan, henteu gedag keanginan. Anu dina bahasa Betawi teh geuning tidak ungut terlindu-lindu. Tidak gedag terangin-angin. Eta teh bahasa Indonesia teh sadamang ya. Sadamang tah ka senternya terus aya kata wis kasep mah bennya nya dibandingkeun jeung Udep mah. nya eta penasaran naon cing teh hartosna manawi eta apa amang uning ngapenter hartos naon tah ada yang kuda beureum bah gitu. Jadi ada yang kuda beureum teh agul ku payung butut teh jadi agul ku milik batur sok akuanan kana milik batur gitu. Aya deui bahasa anu sarimbagna teh kahieuman bangkong. Kahieuman bangkong. Milu numpang keren bahasa Indonesia mah. Jadi boga dunungan anu diagul-agulkeun manehna mah teu aya nanaonan gitu. Dina bahasa anu leuwih sastra nama bahasa buhun nama hantang hantung hantigong hantriweli teh. Damal ka harti atuh. Ku bahasa urang mah bahasana naon eta? Hantang hantung hantigong hantriweli. Eta teh bahasa buhun teh Bang. Eta teh bahasa baheula pisan. Buhun pisan. Teu tiasa dihartikeun siga contohna mah cul dog tinggal igal teh. Cul dog tinggal igal moro julang ngalupaskeun pesing. Cul dog tinggal igal moro julang ngalupaskeun pesing. Sok Indonesia ku da heset. Kajaba ku urang ditarjamahkeun pami harfiah kieu. Cul dog tinggal igal ngebiarin tam-tam tinggal joget. Ya, moro julang ngalupaskeun pesing, memburu julang melepasin terenggiling da teugeul lah. Atuh masih dipaksakeun oge. Nya eta julang bahasa Indonesiana julang. Julang katingal naon atuh. Bari teu kungsi wawuh urang teh kumaha julang teh. Tengek ka rapal maksudnya naon tengek teh. Anu tandukan ini namanya jika daging tanun siga keong we tengek siga sibut deui ngan di leuweung ayana aya tandukan gitu bekicot lah semacam bekicot bahasa Indonesia namanya tengek disebutna nya banyak tuh wah bahasa Sunda mah sareng eta nya beunghar pisan pamang bahasa Sunda mah seseuranana urang Sunda poekeun kana bahasa daerah kuduna reueus sanes bangga bahasa Sunda mah jadi sulit rumit tapi reueus dina bahasa Sunda mah ngarasa naon teh miboga reueus nya ngarasa miboga kana bahasa Sunda teh kuduna urang teh kudu ngarti kana sagala bahasa memang kudu aya bandingan lah dina bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia teh masing-masing aya leuwihna teh kaunggulan. Dina bahasa Sunda anu loba momonesna. Momones bahasa Sunda mah mata kurang kudu leubeut eta mah ulah jalingeur eta mah. Ulah nepi ka ari rupa Sunda sikabayan. Ari ngomong campur Batawi. Teu ngeunah teh. Aku kudu bisa we sautak-sautiknya urang. Ulah teu reueus teh ya. Kudu diajar sautak-sautik kanggo penceramah oge. Hiji waktu ku bahasa Sunda urang pake bahasa Sunda anu merenah paling teu gado-gado lah. Paling teu gado-gado. Eta mah teu kaciri salahna. Gado-gado mah
Indonesia Sunda dicampur. Undak usuk misalnya namanya undak usuk ke sorangan ke kabatur tadi bahasnya bahasa Sunda eta leuwihna bahasa Sunda dibandingkan bahasa Inggris bahasa Arab tadi ngan kabeh oge biasa di tasarupkeun dina bahasa Inggris naon dina bahasa Arab naon bahasa Sunda naon dan matak ayeuna mah urang kudu bisa nyiptakeun anu geus aya diciptakeun sina loyog jeung bahasa Al-Qur'an. Tah komo lamun dilayokeun kana jamiah mah geura dina jamiah aya bahasa kieu. Ieu jelema teh dina jamiahna teh asa naonnya mending keneh eueuh lah. Eueuhna teh leuwih alus tibatan aya dina kaidah jamiah mah wujuduhu ka adamihi. Ayana teh sarua jeung eueuh. Upami dina Al-Qur'an mah in tatruk yalhas in tahmil yalhas au tatruk yalhas. Eta teh jelema anu ngagokan dina jamiahna teh. Sadamang. Jadi rudet hirupna teh dina jamiahna teh. Tah eta jelema anu kitu dina bahasa Sunda hirupna anu di dina kai mah dipake pamikul bengkung, dipake pangeret bingkeng, dipake lincar, bencar, dipake ihul teh hurung. Eta teh jelema nu gunana. Kairanu eta teh. Eueuh purianeunna tak mending eueuh jelema gitu. Kairanu mun di leuweung. Mun di lemur kairanu. Anya gitu. Bahasa Sunda teh marukana siga kumaha. Sunda siga sirung ngaluhuran tunggul. Siga tak-tak ngaluhuran sirah. Terus pelengkung bekas nyalahan. Itu bahasa-bahasa nu can karuhan ngarti sararea teh. Ya, kiamat hate sama gaha pikir. Naon tah? Adam lali tapel. Teh poho ka poko hilap ka asal lali ka purwadaksi. Atanapi bahasa jojodog ungah kasalu. Jojodog ungah kasalu teh jelema anu tadina ti nongol besar tuluy diangeuy jadi jelema anu boga rasa bari teu apal teu sadar kana awakna teu kana dirina yen manehna teu nyaho naon jiga di jamiah lah mun ditarapkeun jelema anu anyar di jamiah moal bisa disasaruakeun jeung jelema anu geus mulan malen jeung jalma-jalma anu geus ngalalakon hirupna apa kumaha ngahirupkeun jamiah capena di jamiah jika diurang lah di Arjasari mimitina kumaha ti mimiti pindah ti Ciparai di Ciparai tuluy ka Arjasari anu ripuh anu ngalaman ti mimiti mah karasa ripuhna ngurus jamiah anu hirup ayeuna-ayeuna mah tinggal neruskeun tapi sakapeung mah sok ieu Adam lali tapel disebutna teh jadi asa manehna anu digjaya boga carita nya boga jasa anu tadi teh pangintenan anu sirung ngaluhuran tunggul kena teh dilarapkeun ka dinya jadi jelema anu geus boga jasa ti awal teh dianggap teh boga jasa sabab manehna keur muncak keur pada nganggap bahasana teh nah jadi Adam lali tapel poho ka poko teh eta nu urang kudu diraksa diriksa teh sifat-sifat eta lah dina jamiah bada sekitar eta Kacang poho kalanjaran itu bah. tah Biasa, eta biasa lebet kadinya bahasa-bahasa anu sarimag teh seueur hari numpak motor anu tiluan mah dipegat ku polisi pan nyantai we geuningannya ku polisi dicarekan teh eta teu balik pagawean teh kaos teu apa kana aturan numpak motor tiluan atau apa karena aturan sanes teu apa abdi numpak motor tiluan teh da opatan mah teu lebet wong nu gelo alah atuh dilepas berarti nu gelo kan terus babasan benten salasan babasan jeung paribasa we namanya siga Allah moal nanggeuy ti bongkokna naon tah Allah moal cuut kana hideung moal pentengkeun koneng sakumaha leutikna kahadean urang ku Allah bakal dicatet moal pahili jelema anu niat hade jeung niat goreng gitu sedang
Allah moal geus ti bongkokna pedah beunghar asup surga teu bisa kitu pan. Nah, bahasa eta teh bahasa Sunda anu ku urang dilarapkeun dina ayat. Aya deui bahasa rada buhun teh balung kulit kotok meuting mah. Balung teh naon teh Balung mah Tulang. ieu tulang Tulang. mohon kotok meuting. Bahasa anu di secara harfiah mah hese teh dihartikeun. Tapi secara kontekstual dina bahasa Indonesia dicopot harti anu utuh maksudna naon? Nyaeta kanyeri kapeurih nu teu bisa diubaran ku nanaon. Lantaran geus kanyerian ieu jelema teh eta sakitu urang kumaha urang mah ngahampura ka manehna. Manehna boga dosa ka urang ngadolim ngahianat. Urang teh geus satekah pola ngahampura dirina tapi da pok deui nganyerikeun deui teh balung kulit kotok muting hese diubaranna teh kanyeri eta teh kawas lain jeung dulur urang kumaha urang mahampuraan siga nu nya silih hampura tapi gerdeger deui teh balung kulit kotok muting kabawa kanyeri eta nepi ka akhirat. Tak urusan jeung jelema mah kudu tabayun bener jeung Allah mah teu ngalarekes vertikal Allah dihampura. Tapi jeung jelema mah teu bisa kitu. Kudu silih hampura bener-bener anu ngahampura anu menta dihampurana islah tah kitu. Balung kulit kotok muting mah leuwih kana kanyerian anu kanyerian eta teh memang nyeri terus moal bisa leungit kajaba geus maot leungitna teh. Mata ke dina Al-Qur'an surat Al-A'raf teh wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Tuluy ku kami eta jelema anu kanyerian teh bakal diangkat nyeri na teh engke di akhirat. Kabawa maot teh eta mah nyerina teh lantaran neungteuli lah. Dan mata ulah coba-coba nyieun masalah jeung jelema kudu tabayun teh kitu. Lamun eta kanyerina kabawa ku jelema eta nu dinyerikeun hartosna urang urusan di akhirat. Da moal meunang atuh jelema nu nganyerikeun mah. Musik tabayun ke di akhirat ge lamun sidang teh yakin nepi eleheunana. Mata ulah jadi jelema nu urah ngahianat. Aku nabi ge mending keneh jalma madlum terzalimi teraniaya tibatan urang jadi jelema nu ngadolim. Sabab engke sidangna moal kuat gitu. Ngere urang anu bakal kasadekeun eleh lamun urang jadi jelema urang ngahianat tah kitu. Aya bahasa kieu geuningan rupu padung Rapu lemah di tindihan tanah beureum. Eta artina kanyeri nu kabawa maot. Ulah coba-coba teh kitu. anu moal bisa leungit gitu. Moal bisa leungit. Lantaran anu hianatna teu boga rasa ngahianat eta nu bahaya mah. Ya, lamun boga rasa ngahianat mah manehna bakal istighfar geuwat, minta dihampura bebas. Geus tabayun mah ieu mah nu eta teu boga rasa salah teh kabawa we maot. Nyeri teh anu maot teh terus. Rup ku padung rap ku lemah katindihan tanah beureum teh ngajak sidang ke di akhirat. Gitu masalahna mah. Sanggup gitu urang sidang.